sia Jojo. Jojo. Jojo siap. Karena yang saya dari ke sia. Hakan sia di tadi aing karena ke sia. Kolot. Hakan sia ta. Hakan sia ta. Kolot ya. Lain lo bisa itu Jon. Nah eta tadi anyar udah heuleuh kita mah. Pantesan lo. Biar orang geus bae ngomong ge. Kesan datang-datang. Eta Iya, tahu mah ulah belum bae. anyarnya. Anyar teu nyaho eta. Teuing jadi pelajaran ke manehna. Lu nyebut dengan aing serius wae. Di pantai ya amat ieu. Ih, doang teu arelin si budak ya. Ih. Tadi dong mana? Ih, gitu ah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad sholat, qad sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gun. Aduh, alhamdulillah. Nggak sholat mah tenang. Ini Tun. Mang kumaha HP teh? Apa? Cuma HPD bae. Ini sudah dikola coba yuk. Udah aneh. Tun kan yang HP. Tanya kunaon sih kudu hayang HP teh ya. Lah yang HP bae mang dengan budak teh boga, eta mah tuh boga. Ulah sia. Boga HP make dong aing hayang nang nganjang be, hayang ka kabogo be. Oh iya. Komode sia ngaji ge can bisa. Dong aing ge hayang na kieu be. Ulap sia ngaji ge. Kan itu geus janji ke kami ini dijakeun ke Bapak. Heeh. Sia maksa. Geus oke kek mun teu penting isuk kayak tadi tuh balik lagi yang ku aing geran. Oke, mun teu penting panenna mah meureun dek ieu magrib. Mun teu penting isuk bebejal ka abi aju. Yang ngomong ka bapak sia. Keluar di sana. Telepon mana? Geus aing kan nelpon bapak sia ngono ge. Sia maksa. Dan. Oh. Assalamualaikum
Salawat ah. Eling eling umat nate areling jigain jigain. Apaan jigain? Ih salah. Baiklah ya. Makanan. Ih iya bah. Suan manfaat. Li khamsatun udfi biha kharal waba'il khatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah li khamsatun udfi biha kharal waba bisa nge-spot ya aduh li khamsatun utfi biha harul waba'il haqimah al mustafa wal murtada wabnahu ma wa fatimah. Sadaqallahul azim. Sore balik ke apa? Ayo mang itu. Bunga sih ya? Bunga lah. Ayo nah, gimana? Amat pemandangannya. Bagus. Ya udah lah. Apa itu? Jangan ah. Jangan. Siap. Siap. Action. Jadi ini apa nih foto? Ini lah. Foto apa ini? Karawat. Indah tuhnya. Tuh, jel kusnya pemandangan iya. Kita Gusti Allah iya, saking indahna, kurang bersyukur orang iya, kurang pemangsa. Oke lah, teruskan. Terus paroek soalnya iya, cuaca.